Kajian Alfiyah Ibnu Malik halaman 128 dari bab Na'at bait Alfiyah 514. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'tu ghayra wahidin idza ikhtalaf fa'atifan farriq hula idza talaf wa na'tu wahidi ma'na wa amalin asbi bi ghairi istisna wa in utun kasurat wa qatalat muftaqiran li zikrihinna usbi'at wa ta'awid bi'iyakun mu'ayyana bidunia dohak ta'mulina warfa'a winsib in qatata mudmirak mubtada'an aw nasiban la yadhara wa ma minal uti wan natu uqil yajuzu hasbuhu wa finnati naqil at-tawqid bin nafsi abil ainil ismu ukida dhamirin tabaqal in tabi'a ma laysa wahidan takun mutabi'a. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Judulna menjelaskan na'at atau man'ut banyak. Kumaha hukumna lamun na'atna loba atau man'utna. Maka dibahas ku musannif membahas tentang atap lebih dari na'at lebih daripada satu. Wa na'tu ghairi wahidin idza ikhtalaf fa'atifan farriqhu la idza talaf. Na'at dari goer mufrad jika tak sama bisa dengan atap tak usah jika sama. Wa atbi' jeung kudu nganutkeun anjeun. Ulangi, wa natu ghairu wahidin sareng ari naat anu lain hiji. Iza ikhtalafa di mana-mana beda-beda itu naat fa'atifan tah kudu ngatapkeun anjeun. Fa'atifan tah kanu ngatapkeun parrik kudu misahkeun anjeun hukana itu naat. La ulah fa'atifan parrik idza talapa di mana-mana akur itu naat. Baca sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa natu ghairi wahidin sareng ari naat tina man'ut anu lain hiji. Iza ikhtalafa di mana-mana beda-beda itu naat fa'atifan tah kana anu ngatapkeun parri kudu misahkeun anjeun hu kana itu naat. La ulah fa'atifan parri iza talapa di mana-mana akur itu naat. Judulna cara ngatur naat jeung man'ut leuwih ti hiji. 1. Di mana man'ut leuwih ti hiji bari sifatna beda-beda maka eta sifat kudu dipisah ku harap atap. Koma lamun sifatna akur maka tasniyah jamakeun bae. Komentar, jadi mulai mengatur cara ngatur naat jeung man'ut leuwih ti hiji. Nu disipatana loba. Maka tingali sifatna akur teu.
Lamun diperkirakan beda tinggal sebutan hiji-hiji sifatna. Berarti kudu dipisah heula ku harap atap. Contoh marortu bizaidaini al-karimi wal bakhili. Marortu ngaliwat kaula bizaidaini kadua Zaid. Sabaraha anu disipatanana? Dua. Eta nu dua teh ternyata beda-beda sifatna. Al-karimi anu bageran wal bakhili sareng anu koret. Berarti sifatna akur beda. Beda. Eta ki Zaid teh nu hiji mah bageran nu hiji mah koret. Atawa contoh jama marortu birijalin kaula ngaliwat ka pirang-pirang lalaki nu hiji mah faqihin tegasna anu ahli fikih nu kadua mah wakatibin sareng ka ahli nulis sekretaris tilu wasairin ahli sair berarti naata tetulusnya jadi huruf atap atuh faatipan pariku mah ari kapisah ku huruf atap mah tarkibadanna tapi tetap makna nama mengandung makna sifat ngan segi lapan berarti jadi ataf ma'tuf jeung ma'tuf alaih. Kumaha lamun akur sifatanana lamun akur mah tasniah jamakeun bae teu kudu disebutan hiji-hiji make huruf ataf. Contoh marortu birajulaini ngaliwat kadua lalaki alakur barager jadi kumaha tuh karimaini anu bager duanana atawa ayeuna mah akur kabeh balager marortu birijalin kuroma pirang-pirang anu mulia kuromai isim goer sarif alif taknis mamdudah tingkah jr alamat jrna ku patah. Nah ieu mah lagi Zaid dua ku ngaran jalmi kitu naon-naon umpamana jaa Zaidun wa Bakrun wa Amrun kuroma'u bisa geus datang ki Zaid ki Umar ki Bakar anu marulia atawa nu beda-beda sebutkeun cing jaa Zaidun wa Bakrun wa Amrun al bakhilu al faqihu umpamana al alimu wal alimu tinggal di atap berarti engke mah di etana dibahasna ku ilmu bayan nahalap nasar murotab berarti ieu nu kahiji sifat teh jang ka nu kahiji sifat anu kadua jang ka sabaraha dua sifat anu katilu jang nu katilu atau boleh juga nyipatan diacak boleh da kege ngerti berarti eta mah dibahasna ku ilmu bayan jadi jelas kumaha cenah ge di mana-mana manutna loba maka lamun sifatna berbeda-beda eta mah kudu dipisah menggunakan huruf atap lamun sama mah tinggal tasniah jamakeun wae lebih simpel wa natamamule wahidi mana wa amalin atbi' bi ghairi istisna naat dua makmul dua amil seamal dan semakna harus diitbata dipenggal wa atbi' jeung kudu nganutkeun anjeun diaclokeun heula natama mulai wahide makna kana naat tina makmul dua
tina amil anu ngahiji dina maknana. Kana naat tina makmul dua tina amil dua anu ngahiji dina maknana. Wa amalin jeung dina amalna bi ghairi istisna kalawan henteu dikecualikeun. Tegasna teu make haraf ataf. Kesimpulan dua di mana aya naat tina dua makmul bari tina dua amil anu sahiji maknana sareng amalna, maka kudu dianutkeun bae eta naat teh. Maka anutkeun bae eta naat teh kana man'utna. Koma lamun beda maknana atawa amalna eta dua amil, lamun beda maknana atawa amalna eta dua amil, maka sifatna kudu dibaca kotok, garis miring diputuskeun. Situ hartos dalam kurung ulah dianutkeun. Para pelajar, aya tipe baru tina pembacaan naat. Aya itba, aya kotok. Ari atbi mah itba mah naon? Dianutkeun. Lamun mausufna rofa, naatna rofa. Lamun mausufna nasab, sifatna nasab. Mausufna jr, sifatna jr. Aya di koto, ari koto mah dipegatkeun, ulah diakurkeun. Ari teu diakurkeun teh pilih, bisa dibaca rofa, bisa dibaca nasab. Lamun dibaca rofa engke dipayun membuang mubtada, lapad huwa umpama. Lamun nasab membuang fiil, lapad a'ni. Jadi kumaha sagambaran teh aya dua tipe, aya nu kudu dibaca naon? Itba akurkeun, asbi berarti dia fil amarna. Aya koto manaon? Diputuskeun. Ulah akur jeung itu teu sesuaikeun. Namun ketika dibaca koto sabada jalan dua, rofa atau nasab. Itulah hukum naat. Kapan digunakan eta aturan eta? Ta ayeuna masuk. Wa na tamamule wahidi makna. Jika ada naat dari dua makmul dan makmul tersebut dari dua amil, tapi meskipun dua amil satu maknana logatna sami, atau wa amalin satu kebutuhan amalna, eta mah atbi ikutkeun bae. Contoh di baris pertama, zahaba geus indit sa Zaidun ki Zaid, wantolako jeung geus indit saha Zaidani ki Zaid dua. Dahaba Zaidun wantolako Amrun geus indit ki Zaid sakata wantolako Amrun jeung geus indit ki Umar. Al-akilani anu berakal duanana. Tingali lapan al-akilani itu disebutna sifat tina dua makmul. Nyipatan saha? Amar jeung Zaid. Cing ari Amar jeung Zaid ieu makmul sanes. Makmul duanya, makmul. Tina dua amil aya amilna lapan naon? Intolako jeung lapan dahaba. Tingali samana teu? Sama na naon manana lapan dahaba jeung intolako? Sama na indit duanana. Tingali kebutuhan amalna dahaba Zaidun, Zaidun tarkibna jadi
fa'il. Intolako amrun takibna jadi fa'il. Gampangnya dua nana ge rofa berarti saamal atuh kitu mah. Berarti gampang ieu mah tinggal baca be naon al-akilani. Dibaca naon deui atuh ieu ge rofa. Da mausubna ge tingkah rofa. Jadi simpulna dua catatan. Sifatna tina makmul dua, bari amilna ge dua, bari samana jeung saamal. Pertanyaanna samana jeung saamal. Tak kumaha lamun sok tanyakeun atuh kumaha lamun teu samana gitu. Kumaha lamun teu saamal? Tah lamun teu samana jeung teu saamal mah eta mah kudu dibaca koto. Koto teh naon? Putus, pegat. Teu diakurkeun wios. Contoh teu diakurkeun geura. Di baris ketiga fa ini ikhtalafa maknal amilaini au amalihima wajabal qat'u harus diputuskan. Maksud harus diputuskan teh wam tana'al itsba tidak boleh diikutkan. Jaa Zaidun geus datang ki Zaid wadahaba amrun geus indit ki Umar. Hiji mah datang nu hiji mah indit. Al-aq coba ieu anu beda teh amalna atau maknana ieu? Ciriana tuh beda maknana eta mah nya. Ari sifatna mah mausufna mah sami Zaidun ropa amrun ge ropa. So katu ulah diakurkeun jadi al akilaini anu berakal dua nana bin nasbi. Nah dibaca nasabnya. Cek tadi ge lamun keur dibaca nasab mah miceun ngabuang lapad ani. Naon seneng ngabuangna ani. Naon logatna ani? Ngamaksud kuring. Kumaha lamun dibaca ropa? Dibaca ropa ge teu naon-naon eta kalebutkeun kana koto keneh. Berarti miceun mubtada sok atuh huma al akilani. Eta contoh anu beda maknananya. Contoh deui anu beda amalna, beda kebutuhanana. Tingali intolako Zaidun wa kallamtu amron. Intolaktu geus indit kaul punten intolako Zaidun geus indit ki Zaid. Ieu mah indit Zaidun tinggal naon? Berarti mamulna ropa ieu mah nya, ropa. Wa kallamtu jeung geus ngomongan kaula amron kaki Umar. Cing beda teu amilna? Beda. Hiji amilna beda, hiji mah intolako indit kalam kadua mah kalamtu. Kadua amalna beda teu? Beda amalna ge. Nu hiji mah si Zaid teh tingkah ropa jadi fa'il, ari si amron mah jadi maf'ul. Kumaha lamun kitu? Maka jawabanana kudu dikoto. Teu kudu akur kana duanana. Sok atuh ari koto mah menang ropa menang nasab. Jadi macana kumaha? Az-zari faeni anu pinter duanana. Lamun keur dibaca nasab ngabuang lapad naon? Ani ngamaksud kaula az-zarifaini anu pinter duanana. Dibaca ropa boleh, berarti ngabuang lapad huma az-zarifani. Boleh macana. Cing ieu kumaha ieu macana ieu? Marartu bi Zaidin wa jawaztu Khalidan al-katibaini. Coba tebak beda naon ieu? Marartu ngaliwat kuring bi Zaidin kaki Zaid. Marro ngaliwat logatna. Wa jawaztu jeung ngaliwat kuring deui Khalidan ka Khalid. Eta mah akur maknana nya ngan beda amalna. Akur eta ge kudu
di koto bisa sifatna al-katibaini tukang nulis duanana akni katibaini atau ropakeun sok jadi kumaha al-katibani takdirna kumaha huma katiba al-katibani jadilah jelas jadi kumaha nyariosna cing 1 2 3 di mana aya naatina 2 ma'mul baritina 2 amil anu sama najing saamal maka kudu dianutkeun lamun teu samakna atau teu saamal eta mah kudu dikoto diputuskeun wa innutun kasurat wa qatalat muftaqiran li zikrihinna utbi'at sebanyak apapun naat jika man'utnya perlu penyebutannya wajib diitba'nya lamun tadi maneh telakeun man'utna loba ayeuna mah sifat loba ari man'utna hiji wa innutun jeung lamun aclokeun wa in kasurat jeung lamun mah loba naon nu'utun pirang-pirang sifat wa qatalat jeung nyata nyanding itu nu'utun mustaqirran bari anu butuh dizikrihinna kana dicaritakeunana itu nu'utun utsbiat tah kudu dianutkeun itu nu'utun kesimpulan 3 di mana hiji man'ut loba sifatna barli perlu dicaritakeun maka eta kabenaat kudu dianutkeun dalam kurung kudu itsba ulah qat'u para pelajar menginjak karena bagian ketiga di baris pertama dan kedua tadi ngabahas man'utna lobanya ayeuna mah man'utna nu disifatna hiji ngan sifatna loba kumaha lamun kitu lamun man'utna hiji sifatna loba tinggal heula perlu teu nyaritakeun sifat lamun teu dicaritakeun teh umpamana teh kurang jelas berarti perlu ari kurang jelas menyebutkeun sifat teh maka dijawabna ku bait anu ieu tah lamun eta man'ut butuh disifatan das hayang supaya naon jelas maka kabeh kudu dibaca utbiat itba ulah dibaca koto contoh urang teh tadi ngaliwat ka jalma kasih Zaid namirana teh Zaid anu mana eta al-faqih marortu ngaliwat kaula bi Zaidin kaki Zaid anu mana Zaid teh disebatan al-faqihi anu ahli fikih berilmu geuning pinter asyairi anu tukang syair penyanyi geuning ngaji hayu citah pantun nyanyi hayu jika dengan jujun we al-katibi tukang nulis buku-bukuna loba al-katibi penulis tingali lapat marortu bi Zaidin mausufna sabaraha hiji sifatna sabaraha loba perlu teu caritakeunana eta perlu supaya naon supaya ngajelaskeun mausufna maka eta mah eueuh gambaran koto kabeh kudu diitba'keun kumaha lamun kieu lah da ieu mah teu perlu ngan hayang nyipatan we kitu teu disifatan ge padahal mah geus jelas ieu puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita yang telah sebutan terus penting teh eta dicaritakeun ketika nyebutkeun kepada Allah ge geus naon geus jelas teu disifatan sabenerna namanya tah berarti lamun gambaran teu penting mah dijawabna ku bait berikutna
waktu awit ba'iyakun mu'ayyina biduniha au ba'dohan tamulina koto itba boleh jika nyata man'utnya tanpa naat atau koto sebagiannya. Waktu jeung kudu mutuskeun anjeun awit ba atawa kudu nganutkeun anjeun iyakun lamun kabuktosan itu man'ut muayyinan ditulis man'utna iyakun lamun kabuktian man'ut muayyinan eta anu tangtu biduniha kalawan tanpa itu nu'ut tulis nu'ut sifat au ba'daha atawa kana sawarehna itu nu'ut ikto kudu mutuskeun anjeun mu'linan barina anu ngazohirkeun. Kesimpulan gambaran kaopat di mana hiji man'ut loba sifatna bari teu perlu dicaritakeun sabab geus jelas maka eta sifatna menang koto menang itsba atau dikotokeun sawarehna titik catatan ngan teu meunang koto sabada itba. Para pelajar ayeuna mah menjelaskan tentang teu perlu nyaritakeunana nyaritakeun si sifat maka kita kumaha macana tah waktu awit ba'iyakun muayyina boleh ikto boleh diputuskan awit ba atau boleh diikutkan iyakun jika man'utna muayyinan sudah tentu sudah jelas biduniha meskipun tanpa sifat. Lamun geus lamun teu perlu disifatan mah teu naon-naon dibaca koto teu naon-naon dibaca itsba. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyembah jenengan Allah. Ari Allah jelas teu? Jelas. Sebenarnya mah geus teu disifatan geus karnaeun ka Allah mah. Tah berarti talapan ar-Rahman kumaha ta? Hukumna menang koto menang itsba. Waktu awit ba'iyakun mu'ayyina. So katu iktokeun. Ai ikto mah berarti dibaca rupa ge beunang. Sok ge kumaha? Bismillahirrahmanirrahim. Atawa nasab Bismillahirrahmanirrahim. Atau diacak umpamana teh nu kahijina mah itbah heula Bismillahirrahmanirrahim berarti tidak kasroh teh menang tilunya Bismillahirrahmanirrahim terus Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim tuh jadi tilunya. Atau diacak dua nana sok nuka dua nana nasab Bismillahirrahmanirrahim punten tina rohmani mah puntennya teu meunang tadi naon teu meunang ikto bada itsba atuh lapan rohmanu ulangi Bismillahirrahmanirrahim eta manya ulah ikto jeung itsba ayeuna lamun dibaca nu ikto kabeh dibaca rohmanu ulangi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ulangi doma patah kasrah ulangi ti mimiti deui tina doma heula nya urang ikto kabeh hiji
Bismillahirrahmanirrahim. 2 Bismillahirrahmanirrahim. 3 Bismillahirrahmanirrahim. 3 tah. Kaopat atau kupatah nu kada kahijina. Bismillahirrahmanirrahim. 5 Bismillahirrahmanirrahim. 6 Bismillahirrahmanirrahim. Tuh genapnya. Atau ku kasrah ayeuna nama itba, kasrah berarti nya kana Allah tuh kasrah. Berarti nu ieuna eta mah kudu itba deui nya. Ulah diiktokeun lamun ti tulis itba mah. Soalna ari tadi milu ari ayeuna putus. Teu meunang. Lamun milu berarti kudu nangka ieu ge kudu diilukeun deui. Lamun putus putuskeun deui terus teu naon. Jadi biduniha aubak dohak to mulina atau putus sebagian anak maksudnya kieu contoh maror tu ngaliwat kuring bizaidin ka kijaid tadi aya kijaidnya kijaid mana al faqih anu naon anu ahli fikih umpamana ari al faqih anu ieu mah penting saritakeun ieu mah naon cenah penting berarti lamun penting mah kudu kumaha kudu diitba da penting wajib itba penting ieu mah itba da penting berarti betna termasuk kana bet tadi kaluhur kumaha wa innutun kasurat wa qatalat muftakiran li zikrihin na utbi anu nguping teh sabenerna mah geus ngartos jeung kulapat paki nu hiji ge kalah ngomong deui as-sairu cing nu kadua penting teh henteu al-katibu tukang nulis eta mah naon tah teu penting tah nu teu penting nama bebas berarti sok atuh marortu bi zaidin al faqihi ieu mah penting kene as-sairu teu penting as-sairu atawa as-sairu al-katibu atawa al-katiba nu teu penting na wungkul nu teu penting catatan nu tadi teu meunang ikto bada itbat teh lamun dina gambaran anu naon anu teu penting duanana gambaran teu penting duanana ngira-ngira kenaonnya warpa awin sibin qata tamud mira mubtadaan aw nasiban layazara jika qata maka ropa atau nasabkan oleh mubtada atau fiil yang tersimpan warfa jeung kudu ngaropakeun anjeun kana nuut dibuang maf'ulna awin sib atawa nganasabkeun anjeun kana nuut in qata'ta lamun mutuskeun anjeun mudmiron bari anu nyimpen mubtadaan kana mubtada dalam kurung contoh huwa ai contoh teh padu cewek wungkul huwa lamun ku Inggris mah example jeung x wungkul titik example au nasiban atawa kana fiil anu nganasabkeun dalam kurung lapad a'ni la yazharo anu tudahir itu mubtada au nasiban. Kesimpulan ari cara kotok teh nyaeta manutna dibaca ropa bari nyimpen mubtada contoh lapad 2 atawa manutna dibaca nasab nyimpen fiil anu nganasabkeunana contoh a'ni eta anu disimpen teu meunang didohirkeun. Para pelajar tadi aya istilah kotok-kotok itu naon kotok teh nya tah ari kotok teh carana kotok teh meunang dua meunang dibaca ropa atau nasab. Lamun keur dibaca ropa berarti mudmiron mubtadaan nyimpen mubtada eta jadi khobarna
nu aya. Lamun keur dibaca nasab berarti miceun fiil nu nganasabkeunana, nu aya berarti jadi naonna, jadi maf'ulna. Contoh geura marartu bi Zaidin al karimu, kaula ngaliwat kaki Zaid. Geus masyhur Zaid mah bageuran, da wedi ngaranna dinya mah Zaid unggul. Bos Zaid kaula ngaliwat ka Zaid sok menang dibaca naon al karimu. Nah sabab dibaca al karimu soalna teu penting nyaritakeun si sifatna. Waktu awit ba'iyakun mu'ayina biduniha au ba'doha ta'mulina. Lamun lapad Zaid teu penting dicaritakeun juga lapad Allah sifatna teu penting dicaritakeun nya. Da geus pada naon ieu? Pada apal mausufna teh Allah mah. So katu dibaca koto menang ropa dibaca naon atuh bi Zaidin al karimu. Lamun keur dibaca karimu naon nyimpenna? Nyimpen lapad huwa huwa al karimu ari ki Zaid eta nu mulia, seolah-olah jadi khobarna eta nu aya teh. Atawa cara koto teh dibaca nasab awin sib. So katu macana marartu bi Zaidin al karima. Lamun baca al-karimah berarti kudu aya nu nganasabkeunana tah nyimpen fiil. Naon fiilna? Ani. Naon hartosna ani? Ngamaksud kaula. Berarti fiil geus aya failannya. Lapad karimah nasab jadi maf'ulna. Eta nu disimpen teu meunang didohirkeun la yazhar. Di baris ketiga ada wala yajuzu izharuhu. Jadi pangna kitu teh nya kadang-kadang digunakeun hiji wa hadza sahihun ieu kieu teh bener iza kana na'tu lil madhin. Lamun tujuan naatna pikeun naon? Pikeun muji. Jadi kulantaran bisi sombong tah dikotokeun we gitu. Nu dipujina teh contoh marartu bi Zaidin al karimu. Cek si Zaid teh teu apaleun geuning al karimu berarti ka urang. Jadi bang karunyaeun eta supaya karunyaeun bisa sombong dari dipuji sombong teh mata picelakaeun asut turoba alal wujuhil madahin kudu ngawurkeun taneuh ka jama tukang muji lamun nu dipujina mata sombong maka nya munahu dibantu aya istilah kota teh palebah dinya. Kadua atawa teu pantes auzamin atawa nyacad moyok karunya disebutkeun mah marartu bi amrin al khabisu kaula ngaliwat ka si Amar al miskin nu miskin al miskin we lah karunya. Jadi lamun dibaca al miskin masih jelas teuing kena ngawibirangna dari al miskin teh cek dong kadengeun teh oh al miskin berarti lain eta benernya gitu. Jadi supaya mengkolkeun kata supaya teu niat ngahinakeun maksudna mah berarti Autarohumun atau menyatakan belas kasihan. Marartu bi Zaidin al miskinu bisa. Marartu bi Zaidin al miskina. Lamun al miskinu berarti takdirna kumaha? Huwa al miskinu. Lamun keur dibaca al miskina ani al miskina. Lah hiji deui lah. Satu bait lagi wa ma minal man'uti wan nati ukil ya juzu hadhuhu wa finnati yakil naat dan man'ut yang maklum boleh dibuang namun itu pada naat adanya jarang. Wa ma minal wama sareng ari sifat punten wama jeung ari perkara minal man'uti nyatana tina pirang nu disipatan wanati jeung tina sifatna ukila anu geus dikanyahokeun itu emak ya juzu eta wenang naon hazbuhu miceuna ieu emak wa finnati jeung dina ngabuangna naat yaqilu eta saeutik itu hazbuhu.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma sareng ari perkara minal manuti nyatana tina nu disipatan wanati jeung tina sifatna ukilan kesekanyaokeun ieu mah ya juzu eta meunang naon hasbu miceuna ieu mah wa finnati jeung dina ngabuang nanaat yakilu eta saeutik itu naat. Kesimpulan manut jeung naat anu geus jelas menang dipicen ngan jarang miceun naat mah. Jadi kedua-duanya pasangan naat jeung manut kalau sudah jelas boleh dibuang. Tapi jarang membuang naat mah. Contoh manutna dibuang di baris pertama. Ani'mal sabighat an kana saestuna kalakuan jeung tingkah ikmal kudu nyieun anjeun Nabi Daud sabighatin kana pirang-pirang nu sampurna. Nyieun naon nya sing nepi sampurna sing nyieun naon kira-kira? Naon pada melan Nabi Daud? Baju kere ay duruan tegasna ngadamel baju kere yang sempurna. Pausaha Nabi Daud. Eta teh ladang istikharah ka Allah Taala. Belusukan Nabi Daud teh ka rakyatna. Kumaha pandangan anjeun tentang raja? Nyata Nabi Daud, wah hebat luar biasa beunghar kaya. Kan hanjakal Nabi Daud mah daharna lain ladang hasil kesang sorangan. Akhirnya ngadoa ka Allah, ya Allah pasieun ari pausahaan hasil kesang nyalira. Cek Allah Taala tah sok be nyieun baju besi dilempeng-lempeng. Tanpa make seuneu. Motongna ku leungeun dipilep-tilep besi teh. Akhirnya pendapatan sehari hampir miliaran. Kerjaan baheula. Maksud liburan ku zaman ayeuna gitu. Ngan dibagi 3. 1 jang kebutuhan manehanana, 1 jang keluarga kerajaanana, 1 jang sedekah ka fakir miskin. Itulah hebatnya Nabi Daud. Kedua atau firman Allah. Ieu mah batu saeutik dipiceunanya. Lamun ngabuang naat mah. Qalul ana jita bil haqq. Qalu ngarucapkeun jalma-jalma al ana ayeuna jita geus datang anjeun bil haqqi kalawan hak kebenaran. Kebenaran teh kumaha nya? Al bayyini anu pertela. Dibuang naonna berarti eta mah dibuang sifatna, naatna, hukumna jarang. Duh, aya gelis euy kaliwat. Cing maksudna saha tah? Nyifatan eta teh. Aya mausufna. Jaa Hindun al Jamilah berarti. Tidak Jamilah langsung. Umpama. Atau contoh lagi ngabuang sifat. Innahu laisa min ahlik. Innahu sesuna Kan'an, he Nabi Nuh, laisa eta lain itu Kan'an min ahlika ti keluarga anjeun. Maksudna mah ayeuna jina anu salamet kabeh. Dibuang naonna? Lapad najina. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa natu ghairu wahidin iza talab fa'atifan farriq hula iza talab wa tumamule wahidai mana wa amalin adbin bi ghairi istisna wa innu utun kasurat wa qatalat muftaqiran li zikrihinna usbi'at waqta awid ba'iyakun muayyana biduniha aw ba'daha tamulina warfa awin sib'in qata mudmira mumtadaan aw nasiban la yazara wa ma minal man'uti wan nati ukil yaju zu hasbuhu wa finnati yaqil. Alhamdulillahirabbil alamin.